Bismillahirrahmanirrahim. Kaula teh boga pangeran nyaeta Allah anu ngadamel kaula jeung sakabeh makhluk. Jeung deui kaula teh boga nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramana Gusti Abdullah, ibuna Siti Aminah, dipedal di Mekah, diutus di Mekah, teras ngalih ka Madinah, pupus di Madinah, dipendemna di Madinah, di bumi Siti Aisyah. Asyhadu an la ilaha illallah, hartina nekadkeun kaula ku ati yen sanyanyana kalakuan henteu aya deui pangeran anu wajib disembah ku sabenerna dina ayana anging Allah Ta'ala nyalira. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hartina jeung deui nekadkeun kaula ku ati yen sanyanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta piwarangan Allah Ta'ala. Di piwarang ngadatangkeun hukum syara. Ari hukum syara eta aya 5 perkara. Kahiji wajib, kadua sunat, katilu haram, kaopat makruh, kalima wenang.